كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل. Orang lebih sayang ke mama, tapi mama orangnya lebihnya angka adik orang. Adik orang naon di pang besar tuh. Orang kita beli seorang. Cintana ka opa, tapi opa cintana kata naman gimana? Sebenarnya sih, Alila abdi bogo ka boy mansuju, tapi ayeuna abdi nyaah ka maneh. Coba pisan di Ki, terus kali sabaraha ya Ki? Terus loba pisan. Murah bang, soalnya bahkan ayah jawaban anu sakana hate. Rasana kumaha gitu. Terus aya-aya tapi ditolak. Ya daripada ke tukang teu cocok kumaha bang. Yang ngaranna ge ikhtiar. Jangan jodoh, ya dicocok-cocokkeun atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok, calik. Bade halat naon? Non well? Oh, nyatu jus banyak. Bang, jus coklat satu. Punten, iya ustad-ustadna nu mananya? Soalna dua nana sih. Abdi ya Yogi. Si Yogi yang minum pada nikah. Ari eta sok kita jadi kalau bicananya. Tenang di Nya dah tenang mage. langsung we nya. Aulia kan semacam si Pina Yogi. Atas kan. Puntennya si Yogi mah jalmina rada ribet. Jika nu sipi nu eta teh. Oh nya tenang naon Kak. Itu teras nya. Aulia aya nu bade diteruskeun. Nah, Yogi. Giliran Yogi aya nu bade diteruskeun ka Aulia. Ayah bang, kami dikacita ku Aulia saha. Si Dana umi sareng abdi-abdi. Bosen nih Bi, ka dieu bae da jodohna Syogi teu katemu bae. Sabar, da di urang teh kaos kieu. Murah bang teh. Padahal aku udah teteh jeung abang gimana ada ngiringan bae sok. Eta kisti tos dongkap. Eta kisti tos dongkap. Oh, nyatos dongkap. Assalamualaikum. Salam. Kisti lagi nya nuhunna cenah naon teh? Kumaha tos kaseringan ka dieu. Tos, ieu teh kisti lain. Mohon. Kisti tos maca si Pina Yogi. Insyaallah parantos. Langsung bae nya. Kisti aya nu bade ditaroskeun ka Yogi. Nyata sok. Ayeuna bagian si Yogi. Jadi, aya nu bade diteruskeun. Habis dik, aya bang. Dikacita
naon sih? Iya bang, iya bang, Panjatkeun iya bang. wae. Ih, jalannya terus katimo. Bunga teuing. Amputin kalepasan. Kunaon Rasulullah? Basa abdi keur maca sejarah Rasulullah. Abdi mulai mencintai beliau mas. Tapi hese pisan ngabayangkeun rarai anjeunna. Biasana lamun abdi ngabayangkeun rarai beliau, sesuatu nu ajaib bakal terjadi. نعيش بلا سماح وانت عايزنا بحب Dan mah, Hampura abdi نسكن nah tenan naon abdi ge sarua papat. Bang, Lagi naon deui? kayak anjing anterkeun abdi ka rumah anjing. Tah, eta tah akhirna menang adik ipar oge. Mah, menang adik ipar mah. Alhamdulillah. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن